Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tong gila di subscribe channel Najang Riki Purno. Gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. He dulur anu ariman umat Nabi akhir zaman sing apal kana pedoman aturan ti Maha Rahman. Allah maparin aturan sadaya dina Al-Quran prakti ayeuna pikiran naon esina Al-Quran. Pek diajar ti ayeuna sing leres dina macana diajar ilmu tajwidna sing apal waqaf wasolna sing bener maca Al-Quran sabab pidawuh pangeran pek pake adab-adaban mun hayang menang ganjaran. Lamun teu daek diajar ilmu Quran teu diguar pasti macana ge sasar ku Allah moal diganjar. Komo lamun disalahkeun Quran dilalaworakeun paling ge disadiakeun siksa nu pikapaureun. Sabab Quran teh amanah ti Allah nu sifat rahmah ku urang wajib dihormat teu ngahormat teh dilaknat. Quran fidau ti Allah turunna ka Rasulullah ka putra Sayyid Abdullah Muhammad Rasulullah. Quran pituduh ti Gusti Allah anu gaduh pasti mangkade kudu taliti pek eusikeun dina ati. Sabab Quran teh pedoman pikeun jalma anu iman umat Nabi akhir zaman nu ngagugu pasti aman. Tapakuran dina ayat didinya seueur riwayat tuduh bener tong maksiat pibekeleun ka akhirat. Ulah dianggap lumayan Quran ngan jadi hiasan diajar jeung babaturan mun hayang menang ganjaran. Nu ngaku agama Islam hayu diajar sing paham paksakeun najan hoream sugan dipasihan ilham.
Lamun teu daek diajar eta jalma pasti sasar, moal apal taat sabar bakal kaduhung di mahsyar. Ari mahsyar pangbalikan urang bakal ngarandapan disebat alam hisaban dipariksa pagawean. Nu mariksa malaikat henteu aya nu kaliwat, nu iman anu maksiat di dinya kabeh diladderat. Pikeun anu boga dosa tara salat jeung puasa, kaduhung bari nalangsa ku sabab sieun disiksa. Bari ngarasa kaduhung hanteu nyembah kanu agung, bongan keur hirup adigung titah ibadah teh embung. Hayang kabur moal bisa disaksi kunu kawasa, disiksa ku sabab dosa sakabeh badan karasa. Najan nyeri gegerungan moal aya nu nulungan, ku sabab eta mah bongan teu nurut kanu kagungan. Teu boga diri sim kuring nu ngatur berang jeung peuting, dunya sakuring bongking nu gaduhna Allah anaki.